Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sateu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, mangga urang nandeda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah sareng kasalametan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadayana. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangadi ka Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun. Amin. Para mitra, penyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Panto anu Kacida Sempit. Dumasar Injil Lukas pasal 13 ayat 22 dugi ka ayatna nu ka-31. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-23 sareng ayat nu ka-24 anu unggalna kieu. Waler Yesus, maraneh kudu sateka-teka asup liwat panto anu kacida sempitna. Para mitra saurang pelawak Kristen kantos heureuy kieu. Jelema lintuh mah hese asup ka sawarga sabab pantona sempit. Upami dina Injil Lukas pasal 13 ayat 24 aya kaserat ngeunaan panto anu kacida sempit tinang tos Gusti Yesus teh sanes nuju misaur perkawis panto sempit atanapi sareng ukuranana anu heureut dugi kamung jalmi-jalmi anu salirana langsing anu begang anu tiasa lebet kadinya. Dipalih dia Gusti Yesus nuju netelakeun perkawis kasirieusan sakur jalmi anu hoyong lebet ka sawarga ku cara tobat sareng miiman ka mantena. Para mitra, Gusti Yesus kantos ngalahir yen anjeunna teh lawang panto. Kitu diseratkeun dina Injil Yohanes pasal 10 ayat nu ka-8. Sakur jalmi anu bade lebet kedah tobat sareng percanten sarta nampi Kristus minangka juru salamet anu sayakti. Aranjeunna teu kenging deui hirup ngagugu nafsu. Gusti Yesus mepelingan pikeun sateka-teka pikeun bajoang lebet ngalangkungan panto anu kacida sempitna. Da memang jalmi dosa mung tiasa lebet ka sawarga ngalangkungan nugraha kasalametan nu tos dipaparin ku Kristus ngalangkungan pangorbanana dina kai palang dina salib. Teras Rasul Paulus meperih sangkan satiap jalmi percanten salawasna rarajin sareng sieun ku Gusti Allah supados kasalametan janten sampurna. Tah ieu makna tina panto anu kacida sempitna teh di mana sakur umat Gusti kedah hirup tuhu ka Gusti. Mangga urang ngagunakeun waktos sareng kasempatan sapanjang kahirupan pikeun nya-nya ngalampahkeun kasalametan nugraha ti Gusti. Nyaeta kumilampah kasayan minangka ungkaban syukur urang ka Gusti nu tos nyalametkeun urang. Mangga urang neneda. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan dinten ieu nu mepelingeun abdi sadaya supados sateka-teka bajoang lebet kana panto nu sempit nyaeta ku cara hirup tuhu ka Gusti, rajin sareng sieun ka Gusti. Nyuhunkeun Roh Suci taweleh ngauban abdi sadayana supados tiasa ngagunakeun waktu sareng kasempetan sapanjang kahirupan sareng milampah kasayan minangka ungkaban syukur ka Gusti nu tos mapari nugraha kasalamatan. Hatur nuhun Gusti. Paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ilubiung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula.